bos boga duit bae. Saya diokola di dia ya, jasa ngomong bahasa dia. Kayak bae lah mau naik boga duit kah. Luar hari sekarang kurang kamon. Saya ini mah dari dia. Dih, anjing, karek oge datang ke Murdiun geus apes. Anjing, karek oge kalmur pisan geus kieu sial. Sarari yang amat sih hirup aing, boga bebene ceburan jasa, arem jana. Dih, anjing kabaran pisan aya jelema. Neng, kenaon sia? Dis ya, ngagarkeun aing anjing-anjing. Tah sia. Ih, anjing letik-letik oge galak sia. Jada sih tadi anjing-anjingan bae. Aisyah nanti tadi ngomong anjing-anjingan ka aing. Anjing Aisyah nanaon nyokek aing bae. Jada sia. Pit-pit si Pak kergelut ya gerak tuh kan dia. Ih, anjing sia cek di bae. Woi si Pak. Woi sia sial-sial tein sia. Tah sia. Woi Fitri rasa gerakan dibantuan aing. Ayo Fit, urang bantuan urang. Woi sia sial-sial tein sia ngagelutan babaturan aing. Taral sia, budak mana sia? Anjing amat sia aing karek datang ka dieu oge geus riweuh sia deh duaan. Geus ribu pisan. Si Pak, sia sebenarnya keur ribut apa keur gelut sih? Tolol sia, ribut juga gelut sarua bae ari sia. Neangan sasi. Tah batur sia aing nanya oge nyolot aing ka dieu teh neangan incas. Oh, sia neangan imam aing. Ayo kayak antar. Si Pak sia batur keneangan alamat diajak ribut. Karam jada sia. Ayo